ajang itu terus amang deui ka mana nu lainna nyalira geuningan uwihna ge. Mam, jalan ke tempat renang teh inget kan itu? Teuing kok deui ya. Kan? Mana inget kan itu? Ka mananya? Kau deui. Juga si Amang bu. Tanyakan ya, Ban. Teu kudu ditanyakeun lah, ada urang ge apal eta jalan kiri. Balik ya. Apal hayu. Itu yuk. Teu kudu nanyakeun lah era hayu urang jalan dieu. Pan kade kasasar. Moal lah da bener jalan dieu urang keur itu. Si pasar renang ke kaleuweung. Heuh. Jangan ka mana? Amang. Sarua. Wah. Amang ka mana, Jang? Ka dieu we Mang. Punten ya Mang. Kan Mam. Mangga. Pan mun salah jalan. Moal. Pan bener di jalanna. Enggeus bener ih mun itu percaya ka urang. Sing nyasap urang mah kaleuweung bah. Itu lah. Beda. Benar tuh itu jalanan kan. Da eta mana mah tara-tatanya heula jadi jalanan nah mah jangan keciga leuweung kieu. Ah orang mah rek balik ke ah. Nonton warak kagok saeutik deui jalana. Oh ngasian pelaku kaleuweung kieu. Henteu da urang ge keur itu kieu. Ah mun hayang balik ah. Nah, ajang itu terus amang deui. Itu terus amang deui ka mana nu lainna nyalira geuningan uwihna ge. Henteu Mang, aya mah de uih we, de capek. Ayo Mang. Nya ajang. Kumaha tuh itu si Imam balik itu tulikeun mah. Sini mah ciga leuweung si Imam ge matak balik meureunna si Don ka sasap. Da sabenerna mah urang ge poho jalanna teh. Po edan mana mah kusa tuh lang balik ditu. Nah, tuturkeun si Imam. Har, jang nah balalik deui. Percuma Mang dituluykeun oge poho di jalanna. Emang hari ujang teh rek kamarana? Tadi nama rek ka Cikahuripan, rek renang. Nya salah tuh hari ujang. Mata oge nanya, hari ka Cikahuripan mah lain ka ditu atuh itu mah kaleuweung tah ka dieu bener mah. Cek pepatah oge. Malu bertanya sesat di jalan.